aduh ya nang ya pokok ora kantuk ya mike ya aduh subhanallah Kang Pende aki teka aki ya Rahman ya Rahim alah waduh mengkenen bae wong koma aduh kentu beli yakin walah aduh enak au ya Rahman ya Rahim akeh temen belaku kenang aki-aki diupai belaku kayak kan maripuh nang aduh aduh ayo radi jogedi eman ayo dijogedi belaku ke 350 belaku waduh ya lempu ya dengkule ya aduh ibu iki alah aduh sing bener kang gendange aduh kok salaman dikit iya ya Rahman ya Rahim aduh ganteng tenan sinang ya Rahman weh lanang kabeh ya nggih aduh ya Rahman bagian ning dhuwur ning sorbae ora ning dhuwur ola kali-kali ganang ning dhuwur iya aduh dodoke ning kene iya aduh sirama kongkon dodok ning kene bangor sirama ora gerem melu menek amplop wis sedia nang tapi uama ora amplop-amplopan ya perlu dewek aduh ya Rahman pengampura mawon nggih sebenarnya mah kita ki wong Sunda beli bisa ngomong Jawaku kin mah ana setitik lumayan ya ya bakal pengraja mangko nganggone bahane Sunda ya pinter aduh ya Rahman ya Rahim subhanallah maha suci Allah argi sadayana salam kawilujengan di rombongan sabara kanca putra lodaya warlan muda anu alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa ditepangkeun ditepungkeun sareng sahebul maqasidnya cu pangarsa bapak hajat kali ibuna dina raraga syukuran walimatul hitan putra ananging sadat sanagara pandikan syaku maha biasa
salam kawilujengan, salam keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cereme, jawab salame ora rame nang. Padahal sing sapa jawab salam, insya Allah pintu sawarga dibuka srese kanggo sing jawab salam. Sepisan maning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bi nasta'in ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama urang syukuran kanu agung anu nyiptakeun bumi langit sawarga sareng pangesina nya cu. Sholawat kali salam mugi ginuluran ka baginda alam junjunan urang Kangjeng Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina ka para sahabatna tur dugikeun ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaran mantena. Amin ya Allah ya rabbul alamin. Iki kang diarani upacara adat ya Pak. Aja ditakoni fardu lan sunate ora bisa jawab. Iki mah budaya. Aja keleh ning budayane wong luar. Kita mah wong Jawa Barat ya, nganggone budaya Jawa Barat. Mangga upacara adat urang dikawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin adim wa atubu ilaihi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahi aliyil azim. Pun amit ampun amit ampun amit anu kagungan lembur. Nada agungnya paralo nada panjang pangampura nu calik jadi candoli rawuh nu di papajangan. Kaluhur kasang rumuhna kahandap kasang batara kabatara kabatari kaptara nagara aja. Kabatara nagaraja kabatari naga umpi nu dianut putra ratu nu disembah putra menak dianut pedah ratuna disembah pedah menakna. Aksari karena leutik karena budak nangtung dina kuwung-kuwung nincakana teja menterang. Mun turun ti marga hayu datang ti marca padang mipir-mipir katumbiri muntang kajukut palias. Kaitung lawi alusna moal teu jadi bungahna pangbeda sasarina luar tina biasana. Dipuk-pruk didama-dama ku ibu sareng kurama diatur sakama-kama sakadar gesan utama ganteng kase
sing ingat waktu dikandung di Gunaga Banyalindung 8 bulan kumendung matak dirajah ku kidung sabulan keur ngaherang 3 bulan geus gumulung 6 bulannya mangrupa 7 bulan mangusik putih nitih di Bali nincak di Jatinya ujang gubrag kadunya di aranan Sangguyubut putih dijaring ku indung peting dijaga ku indung berang ibu peting naloba nyaring marga ujang nasok ngarungsing duh pomateng anak king kanya kaya bucing sana mun ujang nakulam ti berang ibu tara betah nganjang lantaran ka ujang melang mata ka ibu sing nalang tah ieu rek mapatahan wireh arek disunatan koma ulah lulumpatan bisi jadi pasenatan isuk lamun rek dikeureut koma ulah pondok keureut sumaona jeung mung keureut sing teger ulah mung keureut jeung ujang ulah diriwit sumawona jeung berwit abdi hakum duit sarta pada mere duit sakit nu disuhunkeun ka Gusti nu ngayugakeun nu kawasana mah hilikeun mugia kalaksanakeun atuh cenah oge bade elingan deui kanonang geus cahaya lembur naon ieu teh jang empudanya emputan kanonang geus cahaya lembur emputan bilih ka tabupuhna bilih ka rempak raranganana kacekcokan kagandengan kageulehan kakemehan pada dibaktian ku saya dengan teunana katut sang roang nanu aya di padaringan atuh cenah oge ulah bade ilingan deui bilih aya setan siluman silmin anu ti kaler dulu kulon cu urang pulangkeun deui masing-masing ka tempat ulah deuk ngaganggu ka murang kalih uwa ka putra-putra uwa nya cu anu ngantai cenah setan ti belah wetan urang pulangkeun deui ka wetan nu pangabeukina cara beuleum ketanjang nyanggakeun tah ka nu di belah wetan sing burudul ti belah kidul sia setan-setan gundul ieu jurig-jurig gundul urang pulangkeun deui ka kidul nu pangabeukina beuleum bakatul jang pagikeun ta kasih gundul di belah kidul tah nu ngajejer mah ti belah kaler urang pulangkeun deui ka kaler ieu mah murah jang nu di belah kaler mah cenah hayang lotek kenjer nu di belah kaler tah hayang lotek kenjer mah nyanggakeun eta mah geuning sing torojol ti belah kulon ieu setan bolon ieu teh anak buah Wasablon jang apal Wasablon anu sukuna buntung teh boga jurig 15 jang han anu tiluan mah keur diimpus di PMC itu nya eta balalangor anak buah Wasablon teh blon cenah ulah deuk ngaganggu ke anak buah cu hayang beuleum beton mah tah bagikeun atuh cenah ieu mah geuningan anu nguncelik jero cai anu kumelendangna jero liang matana cureleuk cu hakong hacet hakong hacet sakit nu disuhunkeun ka Gusti nu ngayugakeun kuasa ikeun mugia kalaksanakeun jang kongkon tangi dingin ya bocah aja dodok baik jaluk pangampura maring ibu yanang srok ayo telu-teluane pada mendek kabeh pada mendek parong ibune merangkul di bocah ibu kabeh ya subhanallah ya rahman ya rahim maha suci Allah
Gusti nu kagungan nu nyiptakeun bumi langit sawarga sareng pangis. Aduh Mimi, aduh Mama. Jaluk pangampura Dedemi, sebab Dede wis gawe salah ning Mimi. Ya Allah, ya Rahman. Rupa-rupa gawe salah maning Mimi. Maklum bocah cilik maning-maning Mimi nggo jajan maning. Jaluk duit teh maning. Ya Rahman, ya Rahim. Aduh nang, mau wis diupawis stop maning tak. Tinggal 1000 maning nang. Ya Rahman, ya Rahim. Aja jaluk ning Mimi bae nang. Dia kali-kali manjaluk ning bapak. Hampura ya Mia. Wis gawe ripuh, gawe repot marang Mimi. Subhanallah ya Rahman ya Rahim. Aduh mbok doa apa aran wong anak dewek jaluk pangapura ning mboke ning mimine ning mamana ya wis nang tak ampura ning mimi lahir batin dunya akhirat. Bagen sira meten meneng ning wetengi mimi sangang wulan suwene mama metengah melembung ora karo-karuan ya Rahman ya Rahim. Tapi Mimi alhamdulillah ora pundung nang margine apa takdir kang Gusti Agung ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iki banyu mara Brebes militi baning endasmu ya nang siji banyu kang berkah. Sebab apa banyu matane wong tua bakal nibaning ndase bocah ning anaknya ikut banyu pangampura. Sebab apa disakseni ning para nabi ning para wali ning para malaikat. Ya wis nang jaluk pangampura los mana maring bapak. Ayo tangi nang, ayo tangi nang ning jaluk bapak maning. Iya nang ya Rahman ya Rahim. Subhanallah walhamdulillah. Aduh Bapak ya Rahman ya Rahim. Subhanallah. Bapak Dede jaluk pangampura ya Pak. Sebab anak basa mengkenen jare basane wong tua munjung manang aja ning gunung tapi munjung maring indung maring empuk. Muja aja ning segara ya nang tapi muja maring Bapak. Bapak ora pundung ora kapok ngusahakakan go irana lagi sakit diupeni ditambani buh entok pira ora dadi hitungan. Ya wis nang Bapak pesening anak ya kabeh iki ya. Mudah-mudahan bae nang sing dadi anak kang soleh, sing dadi anak kang berbakti maring indung karo Bapak ya. Wis takampura sawangsulenipun Bapak oke jaluk pangampura maring siraku ya nang. Ya wis nang siraku wis laksanaku jere pengen nunggang sisingane warlan muda dipapag karo lengser ya dah singa sejen malangka laka lengser. Bapak sengaja ngundang warlan muda sing ana lengser. Ayo nang tunggangaken iku wis ana ning arepanmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima syabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi gurihil adin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Gempa